Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Kamu udah tidur belum? Cekurang mikirnya mata ngabalas ge berencan hees. Nah, cinta membawa kita bodoh, Pak. Inung bapak mapagahan nepi ka teu dianggap. Nah, ari kabodoh abrig-abrigan nepi ka kanu poek wani. Cing mikir atuh tina cinta teh rieur. Biar aku cinta kepadamu, jangan karena aku tidak bisa ngomah wadah. Karena aku tidak bisa nyusuhan. Cek pisalahkeun teh biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku, tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku. Pret geus rumah tangga kolot nu jengkel. Dahar butuh nyarek ngalamutan cinta. Akhirnya hayam datang kumitoha di sini ran kur titit bener hayam barang lebok beki usaha tara bagirin menantu mata kisuk teh hayam teh leungit nah dicekek ku minantuna. Sedih lah tuh dah. Iya budak-budak parawan ulah kagoda ku omongan lalaki. Di jalan kok ada lampu merah, aku pengennya lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Ayang ongkek anjir ngadengan naga. Tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku kangewa. Kuring jelema biasa, baju biasa, celana biasa. Hayulah berperilaku seperti biasa-biasa. Teu perlu beda ka ustad nu kok ustad pada yang ngeleut naon nu aya da beuki atuh. Coba ieu 4 gelas mun diinum ngerebek anjir beuteung. Ji 2 3 hiji we ieu cukup. Ieu 4 aduh mun diinum kabeh aduh. Ya. Al mukarrom ceuk batur. Urang mah tong kabeh teuing sebutan batur. Da batur nyebut jujur teh sebenarnya mah batur teh apal bohongna. Mun batur nyebutkeun alus sebenarnya batur teu apal gorengna. Kumaha we buka salaki karek 2 minggu alhamdulillah cara ge abdi mah jujur biak ti karep antosan 2 tahun jujur leungit gedebul datang. Benernya ayeuna bapak pernah ngalaman kedul ayeuna daek entong mentang-mentang ayeuna keur daek nepak dada dina keleh. Teu kudu dah hakikat hirup parada hese tina cai naik deui kana seuneu teh panas artina ibu hayang salamet tong kapanasan diriku milik batur tong karedap awak ku harta batur jelema nu panasan batal kana takdirna terlalu lalajo kana takdir batur teu sadar kana takdir sorangan panas batur nyen gedong panas tiris batur meuli mobil ratu gangen batur meuli sawah ka rumah sakit batur meuli motor modar. Artina jelema nu panasan teu narima kana takdir batur. Ai ngaran-ngaran geus takdir bandungan ku ibu aya teh kuring merek pi ustadeun. Da eueuh atuh urang geus sadar. Malahan mah keur can usum TikTok jeung YouTube mah pan loba nu teu wawuh. Kek diuk abdi teh ulin heula. Kurumuy aya anu rek pangaosan ibu-ibu. Asep cenah ka dieu heula ngopi deregdeg. Cing teh mah aya naon di dieu pangaosan ustadna ti Bandung. Cinta can sumping ustad di Bandung mah ngarulet beri ka urang teh Pak. Kurumuy bapak-bapak nya cenah jang ngarulet ustad di Bandung urang nyesep heula we cenah ngan abah teh teu mawa cing aya cenah rokok ujang aya cing teh beak rokok urang kumanehanana. Nah kudu apal sosok ustad keun bae we da ustad nu sakadar cangkangna sakadar sesebutan ti batur awak kuring mah teu narima disebut ustad teh can waktu can meuje naha meunang RT make baju camat. Kuring teh anggap RT ai make baju camat kumaha cek batur kos nu rada gelo mending camat make baju RT Pak teu leungit tina camatna daripada RT make baju camat itulah ngaranna sok gaya eta kambura baju kieu da urang mah jelema biasa deuk dianggap heug henteu kajieun malahan ibu-ibu bosen deuk barali ge juk atoh we ngeusane anggeus teu kudu repot hirup nya. Artina Islam asup kana hate ngajarkeun manusia supaya merdeka hirup tong ngarep-ngarep teuing urang dipuji batur disanjung batur urang mah eueuh pujieun hakikatna mah alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Allah berarti puji mah nu Allah lain urang mah ledekeun hinaeun cacieun. Ayo urang mah ari ngomong alhamdulillah aya teu hirup asa kapuji wae asa rieur da
dek tahajud nyen status OTW tahajud belenyeng ka Aljabar cing ibu bade kamarana ka Aljabar bade naon ngiring netepan si eta ka masjid deukeut Getara Ungah belenyeng ka ditu mulia mana Aljabar jeung masjid ieu mulia ieu itu mah dijieunna ke gubernur Ridwan Kamil ai urang kok ngamuliakeun itu ari ieu poho eta teh geus anggeus nih bener ya heuh ku acan teuing tahun hareup geus teuing acan Allah moal cenah moal anggeus tuh lalakon hirup mata sok guru tina seuneu tong kapanasan diri ku milik batur ngaran kuring ai geus takdirna kudu jadi mubalig mah sa Jawa Barat ka kurilingan jadi apal ilmu batur belenyang ka Tasik belenyang ka Garut belenyang ka Banten cikeneh bieu ti Sukabumi ka Ciamis ka Padalarang ayeuna ka Katapang jadi apal oh kudu jelema teh geuning nu alus teh silih hargaan di mana kaki dipijak di situ langit dijungjung jelema nu alus teh adaptasi jeung lingkungan anu anyar leos kuring ka Ciamis kudu jiga urang Ciamis leos ka Karawang kudu jiga urang Karawang matak ngageol pan aya geol Karawang Lilis Karlina belenyang deui ka Bandung kudu biye we da peuyeum belenyang ka Majalengka kudu amis beri seungit heupan kadu tuh ngan maca sholawat maca nanaon ge beda geblus ka Tasik maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad abdi geun urutan jiga urang ditu bada menyang-nyang can hiji atau beda ting batur belenyang ka Garut jadi aya alok maca sholawat teh sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulillah Salatul salamul ala toha rasulil Garut nah da di Garut mah maraban hayam ge make seni kur titit di Garut mah lamun punten di Garut punten jadi punten di dieu mangga geus di ditu landai urang Katapang mah teh geuning punten mangga di Katapang mah da ieu pan genggerongna beuki ting sampe ai Garut mah nya teh rada aya cengkokan jadi alus jadi mun punten jeung mangga teh alah Garut belenyeng ka Banten maca sholawat jadi hohoak disambut abdi hadir ka ditu teh lempong gagah no da langsung we beledak sholatullah salamullah ala toha rasulillah kumaha ceuk jamaah ajib hah cing anjir geblus ka Katapang sama meh aya ustad maca sholawatna heuh kitu we salatullah salamullah make aduh ditungtung da mik aduh dek Tasik kitu dek Garut kitu dek Banten kitu dek Katapang kitu tong pasea da eta mah hanya sebatas cara buktikeun atuh sholawat teh dina gawe lain ukur dina bacaan sok maca sholawat alus-alus di masjid Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tah eta mah bisa diapalkeun budak pangur ge bisa buktikeun gawe di mana gawena engke datang ti dieu ibu keur maca sholawat balik ka imah salaki keur sare budak jebleh listrik nit-nitan kompor teu hurung pasakeun eueuh beas eueuh tagihan Bang Emok naker aya keneh sallallahu aya keneh tereng-teng kana sirah kumaha ngomongna pabeureun aing di masjid sing atuh sia teh molor wae di mana eta sholawat akhlakna Pak kaharti maksud kuring maca sholawat nu tadi ngapalkeun babari tapi hiji anu hese dina akhlak teh ieu pangajian batur ge bisa ngayakeun pangajian kieu mah nu hese mah neurakna matak lamun bener ibu geus parangaosan wayahna nu pedit kudu bager nu goreng jeung dulur kudu akur nu tadi pasea jeung salaki wayahna kudu damai balik ti dieu tangkeup salaki aya cek salaki teh kunaon mane balik pengajian jadi lebay ho Isra kele
anu teu akur jeung dulur datangan hampura gitu baheula urang pernah hoak jeung sesentak ka diri maneh rumah sawe manu salah ngan bare teh keur egois ayeuna kitu datang si genana gerhana kadenge pisan nepi kana parat kana hate hampura nya emak naha bisi emak maot isukan ai maneh geus ngahampura mah Allah ge bakal ngahampura ngan lamun maneh can ngahampura Allah ge moal ngahampura tuh apaan Allah mah cek Allah kami moal ngahampura hiji jelema sameme eta jelema dihampura ku babada jelema matak bubar ti dieu teh sok bisi aya nu dihoak disentak nyeri